Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa seserengan di suksanos mung di jomantara ngalangkungan channel Carsun Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun deui hanca dongeng anu katuta dina dinten kamari jejerna di pangumbaraan karyana Kang Carsun Bakekok dina bagian ka 118 na. Mudah-mudahan ku ayana ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggabrahamana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di suklakna tur di siklukna nya anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda. Etang-etang ngamumule we kana seni urang, seni tradisional Sunda nya. Atuh ku kituna mitra-mitra pribados oge ngaturkeun nuhun kasadayana anu tos masihan doronganana, anu tos masihan dukunganana, tos subscribe, like, senareng komena. Atuh kanu teu acan mangga wilujeng subscribe supados channel ieu tetep aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung saya di kanggo mitra-mitra sadayana nya. Mitra pados oge ngaturkeun nuhun oge kasadayana ieu anu sok biasa mararanco di antawisna aya urang Sumedang tah. Urang Sumedang kumaha dararamang nuhun atuh pamidamang mah nya. Aya urang Subang wilujeng ngadangukeun, aya urang Cikancung, aya urang Cililin, aya urang Babakan Priangan, aya urang Sriwijaya Muhammad Toha wilujeng ngadangukeun we nya. Teras oge aya urang Cipongkor Cililin, aya urang Cibarusah Bekasi hatur nuhun, aya urang Cileungsi tuh urang Cileungsi wilujeng ngadangukeun. Teras urang Gunung Putri, teras urang Bogor Utara Bogor Barat pangitannya Bogor Barat teh pangitan daerah mananya daerah Cibedug gitu. Atur nuhun we sadayana nya anu tos ngadukung. Teu hilap oge kanggo ka urang Cianjurna, ka urang Sukabumina, ka urang Pandeglang Banten wilujeng ngadangukeun ieu. Atuh ka urang Tasikmalaya anu sok biasa manco wae ieu di antawisna aya urang Cikatomas, urang Salopa, urang Cikalong, Cidadap, urang Karangnunggal, urang Cipatujahna, urang Ciandum, Cihras. Teras oge kapali dieuna aya panginten Kasindang Kertana, ka Cikaung Ading. Teu hilap oge kanggo ka urang Gunung Sabelahna. Tah mangga urang Gunung Sabelah ku Porosole wilujeng ngadangukeun nya. Mudah-mudahan sadayana sing sararehatnya. Atuh mitra-mitra sapados teu nyangkolong ting kana waktos mangga atuh urang dilajengkeun wae ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun prung. Kang Peni, kunaon ieu hate teh bisa ngupohokeun Kang Peni atuh. Nyakeun naon akang teh ayeuna? Ceuk Neng Yanti harita bari sarena guling kasahan. Sanggeus kitu manehna cengkat. Ide can bersih can naon ieu teh? Bersih heula we. Neng Yanti harita cengkat. Nu saterusna ngaleos indit kacai nu maksudna arek bebersih lantaran ti saprak balik gawe ngadon ngobrol jeung anu jadi indukna. Poho kana bebersih. Ari Ibu Nuri jeung Pak Subrata anu keur darariuk di tengah imah. Harita tingrareret ka kamar Neng Yanti. Pok atuh Pak Subrata harita ngomong kana jadi pamajikanana. Jikan atuh ibuna papatahan si
Yanti teh saeutik saeutik ajakan ngobrol supaya manehanana ulah inget we ka si Pendi. Ulah daek diajakan ku si Pendi boh kemana sabab ayeuna mah geus lain-laina deui kapanan. Pendi geus boga salaki geus boga pamajikan gitu maksudna anu taya lian kapanan si Kiranti taya yang pada teuing jadi hatena meureun. Namun misalkan kanyahoan Pendi babarengan jeung si Yanti Nya tapi dah nih asa hese budak teh diopatahan teh. Lah ka moal weh hayo. Jadi bingung atuh da ibu oge Pak. nya di kieu teh mah tapi da beureunan daek teu daek kudu ngobrolan budak beureunan. Namun teu kitu bisi kabolosan teuing bahasa lamun eta teh lain pamajikan teh lain salaki lanceukna apana anu jelas-jelas bakal urusanana jeung keluarga ieu mah. Sabab Pendi teh salaki anu jadi kapilanceukna tak ieu masalahna mah. Jadi bingung tungtung nama bapak ieu. Dua nana harita ting haruleng mikiran anu jadi anak. Anu papanggih deui jeung Pendi tur nemongkeun di akhlak anu kurang pikarasepeun maranehanana lantaran tetela Neng Yanti sigahna teh daek ngalayanan deui Pendi. Caturkeun ayeuna Pendi anu gawena harita hulang jentul nepikeun nimulkeun kacurigaan keur nu jadi pamajikanana nyaetana Kiranti. Kiranti anu nyamperkeun ka Pendi bari mawa cai kopi. Ningali Pendi anu keur diuk ngahulang. Kiranti pok ngomong bari kerung. Kang, ieu kopina dileuit heula Kang. Kunaon geuningan mani anteng gitu ngahulang teh Kang. Henteu. Cik Pendi asa kagarewahkeun kudu jadi pamajikanana manehna keur inget-inget atanapi keur inget kana kejadian tadi beurang jeung Neng Yanti. Ke karita Kiranti diuk digereun Pendi beri nyimpen cai kopi. Ieu Kang dileuit heula. Oh nya. Asa si ama geus paroboh gitu. Entos rupina mah. Da atuh tos wengi ieu teh. Tabuh 10:30. Akang teh can tunduh kitu. Puguh akang teh acan tunduh ieu teh. Kang, Ya naon? Akang katingalina teh mending ngahulang wae. Ujung ilmu teh naon atuh Kang? Cek Kiranti harita nanya kana jadi salakina. Biasa. Akang keur nginget-inget meeting poe tadi puguh.
Emang aku mah gitu kan. Nya meeting poe tadi mah asana gitu lumayan seueur jalmi anyar cek Penny harita. Oh ya saya tuh gitu mah. Nya ai saya nama saya tapi duka rek diteruskeun duka moal kerjasamana. Ya mudah-mudahan we tuh kan. Nya eh rupina mah mingon payun mah akang bade keluar kota panginten gebeg harita. Kiranti ngagebeg ngadenge salakina nyebut ke dari keluar kota. Oh memang pada angkat ke mana gitu kan. Sareng saha. Nya sorangan we akang. Jika nama akang ngareka daerah Jawa jika nama duka ka Jogja duka ka Surabaya ite cek Penny harita hari kiranti ngahulang tenemalan Penny anu ningali paroman anu jadi pamajikanana murung pok ngomong kunaon gitu kiranti eta katinggal-tinggal geuning murung gitu. Itu kan. Kiranti nutup ka Penny bangun hayang apal kana eusi hatena Penny. Pok harita manehanana ngomong deui ka Penny. Kang. Kumaha? Eh kunaon abi akhir-akhir ieu teh sok emot we ka akang. Apakah harus Japang bayi gitu? Duka tuh Kang. Dinten tadi mah buku meni akang teh asa ngalangkang wae. Dugi ka abdi oge cicing di dapur tadi teh sareng si bibi. Da teu aya asa kumanya gitu asa kesel asa sepi gitu jeung hate teh asa deg-degan wae. Kunaon nya Kang emut wae. Cek Kiranti harita bari neuteub seukeut ka Penny. Ya emut wae nya pantas panginten dari geus jadi salaki jeung pamajikan mah ibaratna geus saha teh. Naon anu jadi kapeurih ibaratna gitu ieu mah nya. Naon anu jadi kapeurih salaki sok jadi kapeurih pamajikan. Ya kitu oge sabalikna kapanan. Nya mah tak wajar lamun Kiranti emut ka akang. Samaruk akang tak imut gitu ka Kiranti sami wae. Cek Penny harita siga anu nya we mamatahan kana jadi pamajikanana. Anu sok padahalna mah naon anu dilakukeun kumanehanana geus jadi hiji pirasat kana jadi pamajikanana ciciren yen salakina keur teu ceureuh. Kiranti ngahulang dina hatena ngagarentes. Ya Allah, mudah-mudahan salaki aing teh sing dipasihan jalan anu lurus ya Allah. Jeung ieu pilek teh meuni duh leho asa ngucur ieu. Hampura ieu kapal wargi sadayana nuju pilek. Duh.
Penny ngahulang deui. Pada ngadenge omongan anu jadi pemajikan anak kawas gitu manehna ngagarantos oge dina hatena. Jika nama Kiranti curiga gitu ka aing atawa memang aya pirasat goreng gitu. Memang itu bisa disangkal. Awewe pasti leuwih seukeut hatena. Namun keluargana nyieun kitu kieu. Cek Penny harita beri regot nginum kana kopi. Pemirsa kaum dangu sadayan. Waktu beuki nyerele ka peuting. Penny anu can kedeh bisa sare. Harita ngadon cinelu pigireun Kiranti anu geus nyegrek sare. Pikiranana cus-cos inget karena poe tadi manehna babarengan jeung Neng Yanti. Oh karita manehna ngagarantos dina hatena. Nah aing teh mun make jeung inget wae ka Neng Yanti ieu teh. Dina panon teh asa ngalangkang wae ieu Neng Yanti. Duh. Bahaya aing kieu mah. Buah-buah aing kairut ku Neng Yanti ieu. Anu memang katingalina seger pisan ayeuna mah. Beda jeung baheula. Pendi harita bari ngagelehekeun awakna digigireun Kiranti pamajikanana anu keur sare nyegrek. Aing karunya kanu jadi pamajikan ya. Beuteung geus pun tayang. Tapi kunaon ya pikiran teh meni terus we kabayang beungeut Neng Yanti aduh. Cek Penny harita anu teu bisa mapohokeun Neng Yanti anu babarengan poe tadi. Dina pikiranana ngalayang cus-cos inget ka ditu ka dieu. Hal-hal anu dilakukeun ku manehanana kabayang deui. Hari waktu harita beuki nyerelek. Nu antukna mah beuki peuting. Penny oge ngarasa tunuh tur sare harita. Kocapkeun isukanana, isuk-isuk. Manuk geus recet. Ting aracele dina tatangkalan. Ting kucipak mani dina dangdaunan. Anu memang kabaseuhan ku cai ibun. Panon poe anu moncorong teu beulah wetan. Geus nyaangan umi panca tengah. Anu memang ngadorong jalma pikeun neangan kipayah. Nu jang kaditu jang kadieu jang hirup dalam dunia. Neng Kiranti hudang geus biasa salat subuh. Ari salakina masih keneh kerek. Nyatana Penny. Lantaran Penny mah sarena teuing wayah kumaha ngan anu jelas Penny can hudang.
Kiranti nangtung dina gigireun Penny anu masih kena sare. Manehna teu wani ngugahkeun atanapi ngahudangkeun kana jadi salakina. Lantaran katingalina geus sare mani nyegrek. Ya Allah, Kang Penny teh meuni tarat-tarat isa sari, sarena teh meuni tibra kieu. Aing malah karunya rek dihudangkeun ge keun we heula. Ceuk Kiranti harita. Bari ngaleos keluar ti kamar. Terus nyamperkeun ka si Bibi. Pok neng Kiranti harita ngomong ka si Bibi. Ih. Geuningan ieu teh nu geulis. Kumaha? Ngajuan nama sarapan naon, Bi? Ieu yeuh. Aya sakedik. Naon atuh nya ieu teh tumina teh? Oh, nuhun atuh sok atuh, Bi. Kumaha si Aden tos gugah? Teu acan bogu, Bi. Bios we nuju ieu capeun panginten. Oh, nuhun atuh. Ceuk si Bibi harita bari keprak-keprak deui jenjang sarang. Pikiranti harita nyamperkeun kana jadi indung bapak. Penny can udang gitu ya. Kiranti. Teu acan ama. Capeun rupina mah. Nya teu atuh heula. Nya sigana mah capeun kamari jiga namanya. Umi. Ari Umi bade uyuh aya kumaha kitu? Nya paha hayang mah isu keneh we. Nah, boga urusun itu ieu beuh pan di ditu. Pang-pangna mah ieu si Bapa. Pan ngerek boga puraban manuk. Naon meureun ngurus manuk? Nya. Da ai teu ngukut manuk geuningan asa kesal. Ai nu di dieu hirup kitu manuk teh nu dibawa ka dieu. Pemerintah moal 3 apanan Penny teh. Uhun. Sararae puguh Kang Penny oge meuni hayo we ngurus manuk kapanan. Nya syukurkeun bae atuh. Da karesep beureunan. Ceuk bapana harita anu nanyakeun yen manuk nu dibawa ku Penny teh hirup jeung teu. Sanggeus kitu si Bibi harita datang bari mawa baki nu dieusi ku cai jeung susuguh anu nangieun bieu. Mangga atuh juragan ieu sarapan heula. Sareng ieu kenging kadamel neme. Naon kitu teh Bi? Combro ieu teh sareng gehu. Waduh. Nya atuh sok bisa. Harita si Bibi nyimpenan susuguh nyaetana combro jeung gehu anu nang cikeneh nyieun. Disimpenan kana meja ditambah caina. Ari Penny harita ngulisik. Korejat manehna udang. Astagfirullahaladzim aing teh geuning meuni kaberangan kieu teh jam sabaraha. Ret harita kana jam. Anu ngadapluk tina dinding. Aduh, geus jam 7 geuningan. Ceuk Penny harita. Bari terus cengkat ngadekul dina sisirannya. Aing jigana mah dina poe ieu mah asup gawe Rek cicing heula di imah yeuh. Cik Penny anu boga niat dina poe harita moal gawe. Terus saterusna Penny cengkat terus nyokot anduk nu maksudna arek bebersih ka cai.
Ari Kiranti harita inget kan jadi salakina. Sekedap ama Kang Pendi terus gugatan tapi teu acan. Yakeun bae atuh bisi capeun matong dihudangkeun. Oh alama ditinggali weh. Ceuk Kiranti harita dicengkat terus asup ka kamarna. Katingali Pendi geus eueuh dina pang sareanana tanapi dina ranjang. Kadenge cai disada nu tetela Pendi teh keur mandi. Atuh Kiranti teh harita balik deui. Terus gugah ama nuju ibak. Oh nyakeun bae atuh. Kumaha di dieu betah. Alhamdulillah mah wi kadanget ayeuna mah teu aya masalah nanaon bogo di dieu teh mun asa naon ngaranna teh jempling gitu margi pengen di kompleknya nya ai di komplek mah rata-rata gitu tapi dajang anu yang niis mah genah memang di dieu teh pemandanganna oge katingali geuningan tuh pasawahan aya naon Umi puguh di anjing-anjing da biar besok dipangkar we calik ningali pemandangan ka sawah ka ditu nih blung-blong. Nya Penny mah memang da dina milih tempat teh nang nyesuaikeun meureunnan karakter manehna anu resep kieu. Nya si emak ti Garut sok ka dieu. Minggot kamari tapi henteu lami. Oh nah aya naon? Di aya mah aya perlu. Henteu. Ya hoyong we cenah amang Sareng si bapana. si mahungku eta oge dijajabkeun ku wargi Kang Peni. Oh, nanti jeung si bapana cenah. Udah nuju damel cenah. Ceuk Kiranti harita. Barang keur kitu katingali harita Penny keluar di kamar. Anu make kaos oblong tambah celana sontog. Ari bapana harita nanya barang ningali minantuna henteu singkil teh. Pen, nama gawe kitu. Rupina mah dinten ayeuna mah abi bade di bumi heula, Pak. Ari Kiranti barang ada yang Penny atau Penny jadi salakinan teh gawe teh marah mah. Akang ada di bumi. Nya, akang di bumi heula yeuh. Nya tuh Kang. Ceuk Kiranti harita berimut ngagelenyu. Teuing ningali salakina rek heula rek pre teh gawena. Manehna boga perasaan bunga. Rinungna ningali paroban anu jadi anakna kawas anu marah mai bunga. Atuh ngomong. Nah, salah kirek pret meni sing anu bunga kitu. Nya tuh ama Umi. Saban dinten meni tarap libur pisan. Kadang-kadang dinten mingguan ge sok lebet atuh Kang Peni teh. Ya, pingah we atuh aya batur ngobrol aya naon. Nya. Keun bae atuh. Ulah hayo-hayohan gawe. Perlukeun yang keluarga ya. Komo yeuh geus bebeneyangan kieu mah. Si jabang bayi tare boga incupan urang teh Umi. Ceuk Pakarman harita. Bari seuri ngabarakatak. Mohon pugu Pak. Keur mah aduh asa tarinjuk ya teh. Badan teh kirang sehat panginten capek atau duka kumaha teh.
Wongnya oke dah. Aduh meni kalau kasahan we hese bade bobot teh nya istirahatkeun heula we ayeuna mah nang sababaraha poe mah ulah wa kagawe keun atuh pagawean mah da aya anu naon ngaranna teh aya nu nguruskeun ieu muhun puguh Pak. Mohon kamari oge ku abdi oge sok dipiwarang ari libur teh. Tapi da sok maksa wae Kang Pendi teh. Oh nya Neng Kiranti harita cengkat sedengkeun Neng Kiranti harita inget yen Pendi teh tan dipanggieunkeun cai leos atuh init ka dapur. Pai Pendi geek giuk pok pasubrata terapi Pak Karman ngomong Pen kumaha Pak kumaha manuk teh sararehat aralus teu disaradan teu puguh sae pisan manuk teh puguh ka abi sok di ieu saban dinten ye wih damel anjing-anjing pada ieu teh sok dimakan heula naon gitu atuh neangan tukang ngurus manuk atuh Pen piranan manuk 2 siki mah kunyalira we Pak. Nya da papana oge kitu weh hayo. Sama disuk-isuk teh diputukang we terus. Gitu Bu Rodia.